Kebeneran geningan. Kebeneran naon? Kebeneran nanyakeun sesuatu hal, Mak. Nah, untuk sesuatu hal serius tak? Nya serius atuh, Mak, ieu mah penting. Jadi masyarakat emi hafaleun, Mak. Heuh naon? Mun sok mamawa masyarakat sagala atuh. Oh, sok bari dieu geura ngadongin ami ngeunaheun da, Mak. Heueuh, naon sok gerapok? Oh, gitu baheulana emak teh pendekar. Oh, betul bari eta mah keur ngora. Anjir, gagah kitu euy, Mak. Pernah ngajawaraan di mana euy majar cek batur mah. Wah, cenah si emak teh pernah jadi jawara cenah urang mah teu percaya saeutik ge. Urang mah geus kasohor, sabojong mah geus boga ngaran. Ai maneh pang teu percaya ka urang? Naon teu percayana? Heeh atuh ku teu percaya mah. Emak mah begang kitu, geuning euy cenah si emak jadi jawara terus katambah deui cenah jadi naon? Ketua padepokan Gagak Rimang ye aing teu percaya deh saeutik ge. Ari maneh teu percayana kunaon tuh? Heeh, ku teu percaya mah. Keahlianna can pernah nempo. Skill jurus-jurusna can pernah nempo. Jeung nu kadua ku teu percaya naon? Manya aya pendekar-pendekar roheng jiga kitu eueuh huntuan. Sia geuningan lu tinggal ledek ka aing. Ba ka dia. Cuang diajaran jeung ku aing, cuang galungan jeung aing. Aing kieu-kieu ogenan ye. Imam besar padepokan Gagak Rimang. Sok ka dia ha. Tah. Lewat aing. Aduh, teuing ka bawa jeung bukurna. Da sia mah mun setuju. Jadi aing apa cirit. Aduh, ieu kumaha teuing? Fitrah kudu poe Kemis kudu geus rapih. Can boga dahareun. Can kabeuli dahareun yang budak. Can coba hayang baju. Kumaha nya? Ya si bos areta aing marek nekat rek kasbon ah. Apa. Kayak naon, Mak? Diuk. Kayak naon? Gawat diuk ya epi obrolan penting. Penting naon si Mak atuh. Yo, urang teh rusuh arek kelebak tuh ka ditu tuh. Kakeudeung we atuh. Ye. Marek kasbon 200 we. Tulungan ye, marek lebaran teh boga nanaon. Paribasa. Unggal papanggijung urang teh hinjeum aja nginjeum atuh. Yo, usaha geura usaha. Ih, lain teu usaha mah ogen, usaha galage diusahakeun, tapi pan eueuh. Tulungan we atuh 200 we, Bos. Wayahna tulungan. Atuh kurang dibere yo, tapi urang mah tos lebaran kudu dibayarnya. Engke tos lebaran ku urang dibayar. Mun sieun pisan teh dibayar, pokona tos lebaran aya urang mayar ka di dinya. Ku urang ya dibere nginjem yo, maksa-maksa teuing atuh. Da atuh ka saha deui urang nginjem meuli di dinya mah. Iya, tah. Yo, 200.000 tah. Dah. Itu katunya. Teuing kurang dibayar ieu. Nuhun. Pelit teuing hirup teh. Alhamdulillah si bos areta bagir oge ka urang. Sabadim. Nah, ieu duit buntung dibikeun ka urang. Hei, Bos. Nah, ieu teh duit buntung jang urang kayu kana naon? Ka dieu. Bos, ka dieu gawat ye rek kumaha mana duit buntung geuning. Sok we eta beulikeun payu ieu. Osu edan sia mah kakolot nipu. Ayo kana naon atuh ieu duit buntung kieu. Aing mah kalau musingkeun.